Kakarsana Bapak Sakola sumangga eta sareng sareng komite sakantenan komite kurang ngalaken acara sungkem mangga kasep gelis oh sok
seterasna pelepasan akribut mangga siswa kelas 8 kangge sungkeman ngalaga acara sungkeman. Nongni kasep gelis anaki kiwari muanci mustari ayeuna mangsa utama hari aranjeun datang kiwari aranjeun pulang ciciren urang bakal paanggang ngan ukur raga batin tetep babarengan kasep gelis anaki japati lu jadi ciri tepanggara mangsana datang aranjeun tutup mangsa tolab ilmu ngan doa ibu jeung anu marengan mugia aranjeun panggih jeung madu kahirupan metik hasil segala buah tina ladang kesang diajar Giduluran rahayu bagja waluya salamina bral gelis kasep sing panjangna terlalakon kasemaran picaritaheun ulah lali kabali geus ngajadi SMP Negeri Hiji Leuwi Munding. Bapak Ibu sembaheun abdi abdi sumujud kabangunan Bapak kali saja amit mundur amit mungkur kiwari abdi patebih paturai kepegat kumangsa jalaran abdi marantos tuntas diajar jasa sareng kesayangan Bapak kali Ibu dicatat ku abdi dina ati sanubari anu moal laas ala tanpa anggang. Bapak Ibu salami 3 tahun abdi dididik di atiku Bapak kalih Ibu di wuhan pangaweruh dibekelen hirup abdi katampi ku asta kalih kadedeh kaasih Bapak kalih Ibu hapunten kalepatan abdi salami 3 tahun tangtos aya anu ngajantenkeun rangat manah Bapak sareng Ibu seueur ngajengkelkeun teu nalire ka piwejang pidoa anu kasuhun mugi abdi sajengkarna ti ieu sakola nu dipika cinta biasa ngahontal harepan metik hasil ngalabuah tina kesang diajar. Bapak Ibu doakeun abdi kasep gelis anak king anak Bapak kiwari wancina anu mustari aranjeun baris ninggalkeun Bapak kasono kapegat ku mangsa bangsa tidak tuntas diajar sanajan urang paanggang batin urang tetep babarengan bral kasep bral gelis sing pareng jeung kabagjaan maluruh madu kahirupan pangupah jiwa hidup tina ladang kesang diajar. gelis kasep anak king tekaraos 3 tahun urang sasarengan ayeuna mangsana urang bakal paanggang hidup bakal ninggalkeun Ibu sareng Bapak kalepatan hidup ku Ibu sareng Bapak dihapunten pisan sawangsulna bilih Bapak sareng Ibu gaduh kalepatan ka hidup salami ngatik kadidik neda dihapunten teu aya hate geuneuk melekmu
Besot teh ibu sareng bapak hoyong hidup janten jalmi anu soleh nu soleha. Anu janten kareus indung jeung bapak, janten kareus ibu sareng bapak guru, pinter singer mawa diri dina ngojayan hirup. Bral kasep, bral gelis, wilujeng angkat, mugia hiji wanci, urang bakal patepang deui. Atas panawi sungkem penyerahan siswa kelas 8 ke pihak komite sekolah menawi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak komite anu kaleresan mewakili sadaya orang tua wali murid kelas 8 anu leresan ieu kelas 8 parantos ngarengsekeun pendidikanana di SMP 1 Leuwi Munding. Teu karaos Pak komite panginten 3 tahun parantos kalangkung. Pak komite mewakili orang tua parantos mercantenkeun kasim kuring sarerekeun ka hidup aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Pileuleyan SMP Leuwi Munding hiji, pileuleyan Bapak Kepala Sekolah, pileuleyan Bapak Ibu Guru, pileuleyan rerencangan sadaya, pileuleyan adi-adi nu kelas 8 kelas 7. Doakeun ku sadayana mudah-mudahan anu bade milar ngantunkeun ieu sakola mulus rahayu berkah salamat ginanjar kalwilujengan. Sakitu anu tiasa dipihatur. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitu runtuyan upas radat kupai peleuyan atas nama siswa siswi SMP 1 Leuwi Munding hapunten tina sagala kelepatan kayang di akhiran. Wabillahi taufik.